Kamari teh kenging Pak Ibas. Kenging, badot. Di mana Pak Ibas? Di mal, Hmm. udah ganti kolewang. Kumaha perkawis caturangga mata teh Pak Ibas teu kedah kieu wae gitu. Teu kedah kiruh wae, kudu yakin hate urang. Teu kudu kiruh wae. Herang kumaha. Nu penting kabudian meureun ceuk Pak Ibas. Nu penting mah budi nomor hiji. Mesin mah lain di nu mata, di nu awak mesin. Kan beda orang teh dengan Pak Ibas sok beda prinsipna deui nya. Beda prinsip nyan anger miminang namanya lahan we geuningan. Tukar teker jadi paneker. Kamari dengek Pak Ibas duanana. Lain dengek deui. Matak ka alancur gitu ya anjing alancur pan ku cucuk eta rabud gitu. Sabaraha orang kamari teh Pak Ibas? Aya 10 gitu. Ayanya 10 orang nya. Aya 10 orang. Aya nu lalajo pan porbi nepikeun ka lalajo. Kabuktian aya nu nongton. Cenah teh aya nu ngonang di Tiporbi teh nya. Aya nu ngonang kitu teh ari maneh. Jonas ge geus sabaraha aya tatabuhan kitu. Maknya tatabuhan gitu rek dimurah mare. Nya ieu mah ka gunungnya Pak Ibas ripuh aduh. Lain ka gunung deui nya nanyak mudun ngaran-ngaran ti kampung Kolewang di ka Cimagrib rek kumaha. Aduh, Kabayang. berkilo-kilo urang. Lohor teh masih kene ngageder liwat lohor oge. Bener Pak Ibas mata teh teu kudu kiruh wae. Teu kudu kiruh wae. Kiruh nu kumaha, kiruh ge itu kaceponan dina awak mah anger nyalahan. Nu penting mah herang oge ngaluju. Danger ujung-ujungna mah kadinya-dinya keneh, herang nu kumaha. Hayang kiruh mah mending mineng ka peureuh oge bakal ngiruhan ceuk aing oge. Sia teh nanya teh rek sababaraha kali ka aing. Ku aing geus kaalaman pokona. Anjing nepi ka ngalayu, anjing matana herang teh nepi ka jadi ngenclong teh si mata teh. Kamari udag-udagan kira-kira sabaraha jam gitu. 7 sampai ka 7 jam sok rek kumaha eta hayang ngarubuhkeun dedes garung. Anjing nepi ka ngagalepor. Gitu 7 jam. Aduh laminya. Kamari ada bantuan gitu saha nu nuturkeun gitu. Aya Pak Ulung nu dongkap teh sareng Jang Oyon. Jang Pak Oyon. Ulung dongkap sareng Pak Oyon. Alhamdulillah setengah jaman langsung rubuh. Langsung rubuh. Udag-udagan 7 jam ti enjing-enjing teh Pak Ibas. Enjing. Cirebon kaneh meureun sekitar setengah 7-an langsung kapenak si Dedes salto garung. Badot Pak Ibas. Wah nyalain badot teh geus serang lah sanukna geus bercabang. Oh, bercabang. Kan perkawis mata teh cenah aya tinu mata teh aya kanu mesin cenah Pak Ibas, ai Pak Ibas. Tuh bisa mesin mata peninggalan ningali mata. Ai Pak Ibas ninggal tanaga atau mesin teh tina naon Pak Ibas? Tinu dada, mun mesin mah tinu dada, mun kendaraan mah tinu dada. Keur naon disebut kul ngong wanara bajul kuda keur naon aya eta atau nu 5. Kul ngong Wanara bajul kuda ku aing teh kudu dibeja-bejakeun wae nya. Cangkem goblok dina otak cangkem. ai kul teh naon Mang Ibas? Kuuk
si babokong teh kudu siga kuuk. Aingong Aingong teh lempang teh kudu ngalegedai ulah jagreg kawas maung macan tenangan. ai wanara Wanara teh kudu ngadada monyet eta teh nu disebut kudu mesin teh. ai bajul Ngabajul teh beungeut teh kudu ngabajul ieu teh tah. Ngajaredig halisna teh lain bolotot teu puguh. ai kuda Ngabeuheung kuda, kudu ngabeuheung kuda.